Kudu gara dah heula. Ngedah obat. Yat boga Cipanas teu. Di dia mah giat mah keur teu ngarenaheun. Keur gering. Kunaon karagun si Yat teh Gun? Nyeri sirah cenah jeung muriang. Ieu teh titah daang. Can daang ti SD. Coba Gun ku urang we bae, urang luapan. Emang itu penghuapankeun heula. Suandaikeun ku amang mah. Heuh. Eta tuh dahar heula Yat saeutik oge pan kudu ngadahar obat maneh teh euy. Aing pan maneh gering mah aduh meureunnan pentaeun aing teh. Minta cai hese, minta kopi hese. Hayang naon atuh nya hayang naon? Hayang pais haduk. Hayang pais waduk atuh sing kira-kira makanya kok hayang kudu pais waduk segala rupa aing mah. Pan mau nu lain mah hayang make pais waduk. Tapi lamun geus aya pais waduk rek didahar ku maneh. Arek didahar geus aya mah. Aing geus rupa-rupa anu gering teh segala hayang pais waduk. Awas ku aing lamun geus aya pais waduk teu didahar rasakeun tingali. Cing urang nyieun heula. Buru. Aing udah mun lain ka babaturan teu hayang Kade poho make surawung. Make surawung. Alah aing geus rupa-rupa heuh kala. Aduh aing mun lain ka babaturan teu hayang teuing aing mah. Kudu mangmaiskeun waduk. Mun kudu make surawung deui goblok mais waduk oge. Geus asak ye. Mana Kala atuh. Aing rupa-rupa pisan nya nu gering teh ieu mah. Segala hayang pais waduk. Kieu geuningan teu ngeunah bauna ge. Itu bener rek didahar. Awas ku aing samun teu dihakan tingalikeun. Duh, ieu mah jeung seungit di surawungna ge. Ieu asaan heula. Oke atuh asaan heula ngeunah teu bisi kurang uyahna asaan heula. Astagfirullahaladzim. Jadi kudu diasaan ku aing. Bisi kurang uyahna. Aduh aing. Kumaha rasana? Kieu ning pait. Pahit. Teh cacak-cacakna cager geus pahit ku urang kuno geringna. Waduk sia mah ngangeureun aing. Aing kumaha teh ya teh aing sieun dicarekan balik ka imah teh. Moal. Teu ngaji pan. Moal meureun aya urang. Yang cicing di dieu mah bisa naekan sanekana. Urang nyumput heula we. Bari nungguan anu bareng ngajina. Ayo teh. Nya can bubar. Heuh. Can bubar. Kumaha tuh? Mana heulanya nyumput di mananya? Di mana ya nyumput aya? Bingung da balik ka imah sieun dicarekan atuh. Heuh di sarua. Anteng ngaji meureunnan. Nana karek balik coko. Ka itu yuk. Kanyawan mah di dieu. Walah cenah di mah rada poek. Aduh tuh. Barudak geus bubar tuh. Si Gugun si Sarif. Cicing. Mun tingali barudak tuh. Siga balik coko cigana sieun ku kolotna ngambejakeun ya. Yuk. Matni. Si Yate tuh kereta nyarumput tetangga jeruk ke ngaraji balik coko. Kan baik, Gun, kayak orang carekan bakal balik ke imah. Yat. Itu si Gugun teh juga katen maneh nih kan. Wah, ini bejakeun gua. Kumaha tuh? Paksa mah kudu ampi balik ka imah. Ya udah Geus kita dibejakeun. balik ka imah. Ya urang kumaha nasib aing aing bakal digebuatan ku bapak urang. Urang mah kaling galak ini. Kadang urang can mandi teh. Coba teu ngaji. Kumaha tuh? Andera tuh urang balik yuk. Man. Jadi dua carekannya dua aja. Ayo. Halus, ya mah hirup teh karak balik. Batur mengarah raji.
hirup teh kos semua ngawal ka kolot semua geus tong mantau gan kolot leuweung. Info patan ku kolot mah suhu meleu. Itu ngawaro hirup teh semua. Cik atuh kudu ngawaro da geus gede. Jadi budak teh kaoro ka indung teh ka saha. Suhu patahan mah ngabau. Ya, orang nyeruan sare lah di dieu. Orang ditulakan pantau ku papa orang orang gede diguyur tuh. Gara-gara teu ngaji. Sareng urang nyeri carikeun. Matakan lagi jadi dari aku di ngawarato. Sukanya teh sok euy. Dari itu mah emang pengetik pali aragan ngaji teh. Akal rasa ku kolot jadi itu bisa ngaji teh kumaha. Ini nurut dari budak teh. Sarah semkieu udah teh bari ngopi mah. Coba deh nih kopi. Daguan segala. Anu nyala kopi. Sarah semkieu. Gelas kemarin mah. Meureun saha atuh sok ngentang ngopi sok dibajeng gelasna. Kumang Barnet. Entang ngopi sok dibawa nih gelas-gelasna. Irah kurang karena karena batok nih kopina. Kau nek ninyu kopi lin, mana kopina? Ya tahu gelasna aing nek ninyu kopi teh. Kemarana mah teh. Nyata ieu teh sok menta ngopi teh Mang Barnet. Nyata menta kopi teh sok dibawa jeung gelas-gelasna. Ih, minum gelas lah. Aya di mah. Aja sekalian Mang ninjukeun teh. Kopina di mana? Nah lawang tadinya samper we. Coba nah lawang kopinya. Ya kopi teh. Cocok ya. Enak lah. Malah penting meureunan. Paling pi. Nikmatnya. Oh itu nih sia teh keur di pos. Rek minta caina itu. Mang era meureun minta caina hungkul mah da mawa kopina mah. Kebenaran ya. Buka Cipanas teh. Paribasa minta cai panas ngomong we minta jeung kopina. Urang aya mawa kopina tuh. Boga kopina orang minta cai panas na hungkul. Aya minta. Aya, ada gelasna hungkul. Cai panas mah aya. Oh gelasna kamarana tuh gelas? Apa neta nih minta ngopi teh geuning esok dibawa jeung gelas-gelasna. Oh, meureunteun urangnya aing poho deui. Atuh lah ayeuna mah kana naon urang teu kuat hayang ngopi ieu teh aing hayang ngeunah udud para rakyat. Kudu bari ngopi heula. Da sugun tah Mang ninyu kopi. Atuh gun pang ninjukeun kopi. Emang ya kopi teh? Sing kira-kira we gun piraku urang ngopi kana nu kieu. Pandeu mang cek amang kana naon wae nih tadi. Tapi henteu kudu kana nu kieu oge meureunan gun piraku aing nguyup kopi dina batok kos Manila wae. Nyenge anjing